Halo sayang. Oh my god. Itu naon? Kulit kangen ke kamu teh. Ya maaf dong atuh sayang kan. Aku baru bisa ngabarin sekarang kan hanya sibuk kemarin. Tenang atuh web, lama bisa kena aja sih. Ente sibuk apa nih gua di telepon. Ayang nih naon? Tos iba. Aduh. Kangge acuk naon eta tos iba. Pasti nu ipis-ipisnya. Nu transparan teh kan. Kamu tesok kangen wae. Kumahanya? Nyatu sayang. Anu jadi luar yuk. Atau di bumi mah bisa nelpon udah pernah istri Kangen agenan. Bejakeun ku aing ka pamajikan Mang Ade. Bisa. Aduh, anjing nengkelan ning sakedapnya. Bisa. Si mana? Paisa saya lulun patang kene naon? Duh. Dia mau ulin wae mau gawe-gawe, ngorek-ngorek itu pikir amat beralap pisan. Heeh. Bandung wae nang musyuk wae musyuk. Sal. Paisa. Sal. Tempat tu saha? Sal. Bapak. Itu suara Mang Ade. Sal. Leh naon main tempat kumana itu mana mana? Paling ngajak musuh. Ulah. Sal. Naon atuh nyanyinyapkeun wae si Paisa. Mun kami ajak musuh apa bah? Bisa layak. Aya di jero, ek naon? Musuh. Man kami ajak ting musuh cek aing teh. Wah aing cara musuh pe musuh sia teh. Kan pada tadi nyebut kena erek musuh. Moal, mari jirang musuh ku aing. Pangedulan pisan eueuh gawe musuh. Atuh si Isal tadi nu ngajak nagenan urang mah. Moal, ku aing saram. Ulang musuh-musuh deui ku aing jejer ge dirikeuskeun. Si Isal ka mana? Ka dieu lagi tuh sakedeung perlu. Sakedeung. Ah, cek aing teh bali jinan loh. Ini. Kabinat-binat teh, kolot lagi, gelak-gelak teh. Ai, cetrok ai.